Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Regina Suci Ramadhani. Tepangkeun wasta abdi Elsa Noviana. Tepangkeun wasta abdi Neng Anissa Fajri. Tepangkeun wasta abdi Neng Tiara Cipta Melia. Tepangkeun wasta abdi Indah Komalasari. Tepangkeun wasta abdi Rita Kumalasari. Tepangkeun wasta abdi Anita Selviani. Urang kedah reueus kana basa Sunda kusabab basa Sunda nyaeta basa anu kaya. Sapertos dina bahasa Indonesia nama jatuh, ngan dina bahasa Sunda mah aya labu, aya ti posewan, aya ti serere, aya ti gudubrag, aya gebis, aya ti kusruk. Sapertos deui upami dina bahasa Indonesia mah makan, ngan upami dina bahasa Sunda mah aya rupi-rupi nyaeta Hiji dahar, dua tuang, tilu neda, opat tetegek, 5 lolodok, genep nyatu. urang reueus SMK Bantar Kalong kusabab SMKN Bantar Kalong merupakeun sakola negeri anu kahiji anu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Sareng seueur prestasi anu diraihna. Kulantaran kitu, urang penerus anu engal kedah tiasa ngamajekeun ka ieu sakola. Sakieu anu pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.